Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anu ka 60 hiji nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Rebeka Almaira ti Palihan Majalengka. Kangge Aceuk Rebeka ngahaturkeun rewuh lak saketik kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 60 hijina. Kumaha salajengna sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, des. Para wargi sadayana, panon poe geus surup ka tebeh kulon, beurang geus kasilih ku wanci peuting. Tapi bulan tacan nembongan sabab masih tanggal ngora. Ukur bentang we anu katempo baranang mapaesan langit peuting. Sora cihcir ciang-ciang cari cangkas, jangkrik jeung simet gadung geus kadenge reang disarada mepeuskeun simpena wanci peuting. Urang lembur sangkan urip jarongjon sarare, teu kaganggu siga peuting kamari-kamari. Anu ronda oge ukur sing kelentrong nakolan kohkol. Sora kohkol digardu kadenge sorana henteu sabar teuing tarik. Pakuwu jeung para inohong lembur pada percaya kana ucapan si Openg. Yen peuting eta moal aya kajadian naon, najan peuting eta maleman Jumaah Kaliwon pisan. Sabab numutkeun implengan si Openg, nini pelet moal ngirimkeun naon dina waktu 2 peuting ka hareup. Nyata we berkah nepi ka wanci isukna. Kayaan lembur tentrem ayem taya kajadian naon. Dina peuting isukna deui sarua. Kayaan di lembur sangkan urip aman taya halangan harungan.
Samalah si Openg sorangan jongjon we sare ti reng seisa nepi ka hudang waktu subuh. Manehna henteu ngontrol kayaan lembur, henteu ngelol acan ngan ukur ngaguheur we sare di enggon. Tapi dina wanci beurangna harita si Openg omat-omatan ka kubu sangkan iatna tur waspada. Ronda kudu ditambahan deui jeung urang lembur di bejaan ulah tibra teuing sarena. Sabab bisi aya galagah kancana siku si wulu-wulu anu datang ngabongohan. Nincak dina peuting nu katilu ti kajadian diserang ku jurig pocong, kayaan masih aman. Tapi ku si Openg mah peutingan katilu geus beda karasana. Ku sabab kitu si Openg mekal sarung jeung gula beureum. Sarungna meunang pamere ti Bah Murtalah. Ari gula beureum pamere ti Pakuwu. Manehna geus ngalacat dina luhur tangkal, rek ngawaskeun musuh nu bakal datang pikeun nyieun kakacauan di lembur sangkan urip. Kirawanci sareureuk kolot di tengah peuting anu sepi jempling rehe combrek jeung dina kayan poek mongkleng buta rajin. Harita di sisi lembur katempo aya nu sing karayap rupana hideung bari aya buntutan meuni centang-centang we. Nu taya lian eta makhluk teh sato langgir. Tapi lain salanggir-langgirna, ieu mah langgir siluman. Jumlahna nepi ka ribuan, dipingpin ku raja langgir anu katelah Ki Sulangkar. Nyata siluman langgir anu ngageugeuh wewengkon Gunung Tilu. Geus nepi ka wates lembur reg rombongan langgir teh sing larandeg eureun. Sabab Ki Sulangkar mere isyarat sangkan baladna areureun kabeh. Barang salarea geus areureun ngong Ki Sulangkar ngomong. Wadia balad para prajurit kaula. Puting ieu urang sajarek ngajorag lembur baruja anu ngaran lembur sangkan urip. Sakumaha titah parentah ti dunungan urang sararea nyatana nini pelet. Wayahna ayeuna urang kudu siap ngaluarkeun tanaga jeung pikiran. Urang kudu nyieun kakacauan di lembur sangkan urip. Tah ayeuna urang kudu buru-buru asup ka jero lembur. Kalayan teu kanyahoan jeung kacuriga ku bangsa manusia. Wayahna maraneh kudu sumebar terus bus asup ka setiap imah. Geus kitu seuredan sakabeh manusia ngarasing carerit terus lembur jadi genjleng jeung kacau. Tah kitu wadia balad negarti. Ceuk Ki Sulangkar mere arahan ka bala tentarana. Gardos, gardos. Prajurit siluman langgir nembalan meh bareng, sorana ngaguruh seah. Buntutna beuki carentang jeung cacapitna sing rangeteng. Geus kitu mah bring we. Ratusan malah ribuan langgir teh ngabring, ngalut ngeungkeuy ngabandalet, ngembat-ngembat nyatang pinang. Sanggeus asup ka wates lembur, tuluy kabeh mencar sing karayap ngadeuketan pi lemburan. Aneh. Kadatangan siluman langgir mah henteu dibarengan ku ciciren alam. Angin henteu ngagelebug ngaguruh. Anjing taya nu babaung. Koreak oge taya nu disada. Sedangkeun Pakuwu jeung Ambu Kuwu harita teh keur sing golehe di ranjang. Arek sare pisan. Ngan ngadadak hawa karasana bayeungyang jadi guling gasahan hesereup peureum. Aduh, hawa teh asa hareudang bayeungyang kieu nya Ambu. Beda ti sasarina nya. Asana geus 3 poe mah urang teh teu kieu teuing ge kayaan cuaca teh ieu. Ceuk Pakuwu bari menerkeun sarung monoyotna.
karunya bapana apan biasa nama memejena tiris wayah kieu teh nya. Tembal Ambu Kuwu. Heueuh. Meureun rek hujan jadi ngalekep panas euy. Cing ambuna panyokotkeun hihid ieu meni asa bayeung yang awak. Heuh nya ki atuh nya dagoan ka mere ka dapur heula. Cek Ambu Kuwu bari jurut turun tina ranjang. Tuluy koloyor ngoloyor ngalengkah kaluar ti kamar arek nyokot hihid nu aya di pawon. Sabab tadi sore teh dipake ngageberan sangu. Barang geus aya di dapur, Ambu Kuwu ngadadak curingha. Sabab kadeng aya sora anu sing caletrak, cetrak, cetrak. Hah? Nah sora naon cenah eta? Siga sora cak-cak, tapi lain da sora cak-cak masuk cek 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 cek. Ieu mah cetrak-cetrak. Cek Ambu Kuwu bari ngerungkeun halisna. Tuluy manehna dongko. Tujuanna rek nyokot hihid anu diselapkeun dina rak behanda. Gep gagang hihid dicekel, tuluy jung diangkat. Barang hihid diangkat, na ari breh teh. Katempo aya sakadang langgir dua siki meuni baradag. Atuh kontan Bu Kuwu ngajerit, hihid dibabetkeun, tuluy ngejat ka tukang. Kop kana lamak anu ngagantung. Maksudna mah arek dipake ngelap leungeun. Tapi barang lamak gap diragap. Harita dina lamak katempo aya langgir satilu-tilu. Atuh koceak. Bu Kuwu ngoceak deui bakat kuruas. Lamak dialungkeun. Geus kitu berebet. Ambu Kuwu lompat meuni ngaberebet ti dapur. Maksudna arek asup deui ka enggon. Tapi barang ngaliwatan rohangan tengah, cerit. Ambu Kuwu ngacerit deui. Sabab mah nenjol langgir saloba-loba sing karayap dina bilik. Sedangkeun Pak Kuwu anu di enggon, manehna kaget ngadengi sora pamajikanna, harita langsung culung loncat kaluar ti enggon. Aya naon ibuna? Aya naon? Ngaruas wae naon? Cek Pak Kuwu. Itu aya langgir. Loba pisan bapana. Cek Ambu Kuwu bari nunjuk kana bilik. Barang bre Pak Kuwu ngareret. Gebeg. Pak Kuwu langsung ngageb. Langgir? Nah langgir di mana ieu? Apan biasana oge taya langgir ka jero imah urang mah nya? Cek Pak Kuwu kereung. Ambu Kuwu harita muntang kana tak-tak Pak Kuwu meuni pageuh. Meuni ti peperekat bakat ku sieun. Tapi Pak Kuwu salaku lalaki nu jadi kapala kulawarga henteu gampang sieun kitu wae. Kop kana gagang sapu tuluy diamang-amang ka langgir anu katempona raplok dina bilik. Ari pasukan langgir malahan buntutna dicentang-centangkeun, cacapitna digerak-gerakeun siga nu nangtang ka Pak Kuwu. Ambu Kuwu nepi ka meungpeunan beungeut. Bari bibir gidigan bakat kukila nenjol langgir anu geus centang-centang. Tapi barang keur kitu garamang. Harita anu ngagaramang dina tonggong Ambu Kuwu atuh koceak. Ambu Kuwu ngoceak. Au, langgir, langgir. Pak Kuwu ngaringe, nyawe dina tonggong Ambu Kuwu katenjo aya langgir ngadaplok. Atuh teu antaparah deui, hiu. Pak Kuwu metakeun sapu rek ngebabuk kana langgir. Plong. Langgir agrag. Cicing abuna cicing. Bapak rek nyokot teh bedog cicing. Culung. Cek Pak Kuwu bari loncat nyokot bedog anu nyelap dina bilik. Geus kitu sret. Bedog dilugas tina warangkana. Teu antaparah deui hiu. Bedog dihembatkeun kana hiji langgir anu warna biru naplok dina tonggong pamajikanna. Ceklas. Langgir beunang disabet awakna nepi ka potong jadi dua. Les. Langgir radadak ngiles. Pak Kuwu jeung Ambu Kuwu pating colohok sabab ngarasa heran bet langgir bisa ngiles. Sedangkeun di tempat sejen kayan sarua di imah palebeh. Harita palebeh jeung Ambu Lebeh keur sare tibra. Teu kanyahoan ti mana datangna
dina kulambu kasampak teh geus sing garantung puluhan langgir, buntutna carentang siap arek nyeureud. Teu ngimpi naon, palebe ujug-ujug ngorejat diuk tuluy nyah beunta. Aduh, ngareruas wae ngimpi teh. Ngimpi keur noong Nyi rawas mandi ari ti tukang ujug-ujug digebah ku indung bodak. Aduh, nu kieu meureun disebut aya bagjat teu daulat teh. Aduh. Cek palebe gegerendengan. Tacan ngeuh kana langgir anu sing karayap sing garantung dina kulambungan. Tapi barang palebe rek ngagoler deui, breh teh katenjo dina kulambu loba langgir atuh koceak palebe ngoceak. Aya langgir. Ambu lebe anu keur sare tibra jadi kagerwahkeun. Nyah beunta. Tuluy pok ngomong satengah nyarekan ka salakina. Aya naon bapana? Siga jalma weureuh gadung, penting-penting cicorowokan. Cek ambu lebe. Itu dulu. Tingali. Aya langgir itu. Langgir. Cek palebe bari tutunjuk. Ambu lebe melong kana kulambu anu ditunjuk ku salakina. Breh katingali. Langgir sing kulantung dina kulambu. Ah, langgir. Cek ambu lebe ngajerit. Palebe gura-giru turun tina ranjang. Bari ngakintak leungeun pamajikanana. Buru kaluar abuna, keluar bener, keluar. Palebe jeung ambu lebe sing garajeleng turun tina ranjang. Terus muka pantok kamar, tuluy duanana keluar ti kamar. Kocapkeun para ronda anu penting harita mah rada lobaan deui anu ngaronda sakumaha parentah ti pakuwu anu nurut kana usulan ti si Openg. Di jero gardu katempo aya 5 urang jalma, saleuwihna di luar aya kana 11 urangna. Anu di luar kabagi 2 riungan, kabeh keur ngalobrol patarik-tarik meuni gandeng. Aya nu ngobrolkeun perkara juri, aya nu ngobrolkeun perkara usaha, aya oge ngobrolkeun masalah bikang. Kabeh bari ngobrolna teh diselangku sing cakakak sing cikiki, barakatak teh seuri. Ronda anu ngumpul di jero keur ngobrolkeun masalah juri. Keke maneh percaya tuh kana ayana juri atawa setan jeung sabangsana? Percaya teh maneh? Cek Mang Irul. Nya percaya atuh pan geus loba manggihan juri. Samala peuting mangkukna mah pan aya juri pocong euy. Tembal Mang Aad. Nya apanan ayeuna oge urang teh dititah ronda ku kubu teh. Maksudna mah keur nyegah atawa keur ngalawanan bangsa juri anu rek datang ka lembur urang. Cek Mang Arif Mairan. Nya dewek oge percaya mah percaya. Ngan anehna euy. Loba jalma anu teu percayanya kana hal-hal gaib seperti nu kararitu. Seperti kumaha maneh teh? Nya seperti juri, siluman, jeung sajabana. Tapi nah loba anu teu percaya kanu maha gaib nyaeta ka Gustinya euy. Heran deh ka mah. Ari ka juri loba percaya, ari ka zat anu maha gaib loba anu teu percaya pan edan teh lemah teh nya. Cek Mang Ijul bari papatah. Di luar kadenge keur ngobrolkeun masalah usaha. Siga nu embung kaelehkeun ngomongna ditarikeun. Lah, ayeuna usaha naon sih anu keur babaring euy? Aing mah dagang pais geuyeub ngan rugi we jeung rugi si jadol teh euy. Cek Mang Supri. Aduh, ngadaharan we geuyeub sieun bisi leumpangna siga geuyeub sia teh. Ari paron ka hareup ari leumpang ka gigir. Tah jadi teu payu. Tah matak kulantaran teu payu jualan geuyeub, matak aing mah embung jajan geuyeub. Bisi kitu dah. Tembal Mang Suma. Halo, usaha mah mending dagang oseng papatong. Can aya saingan bakal payu gra euy. Cek nu sejena. Anu keur ngomongkeun masalah awewe oge sarwana solana patarik-tarik diselang ku sing calakata. Kela. Aing pernah katipu euy bobogohan jeung awewe nu ngaku randa padahal boga salaki keneh juri. Eta aing harita langsung nyumput di kolong ranjang.
Geus kitu salakina abus ka kamar, tuluy ngomong kieu cek salakina. Asa bau udud jarcok ieu teh. Kitu ngomongna teh euy. Aing ari aing poho, malah nembalan ti kolong ranjang, cek aing teh kieu. Lain jarcok mang, ieu mah udud samsu. Da kabeneran aing teh tes udud samsu lain jarcok. Jadi embung aing teh disebut tas udud jarcok mah. Cek Mang Abung nyaritana rada panjang nyaritakeun pangalamanana. Waduh, terus kumaha kanyawan meureun ku salakina Mang? Cek baladna. Nyo, hampir-hampiran aing diarit euy. Untung gancang lompat aing. Cek baturna sing calakata. Barang keur kitu teu kanyahoan. Harita ratusan langgir sing karayap ngadeuketan ka pos ronda. Ratusan langgir nu tayalian langgir siluman titahan nini pelet. Harita beuki deukeut ka gardu ronda, tuluy sing geurayang kana awak ronda lalaunan. Nepi ka teu karasaeun ku nu keur ngararonda mah. Mimitina Mang Abung ningali aya langgir dina tak-tak Mang Ujang. Atuh Mang Abung kontan ngajorowok bari nunjuk kana langgir nu aya dina tak-tak Mang Ujang. Padahal mah dina sirah sorangan oge aya langgir keur ngarayap ari teh. Heh, Jang, eta langgir sia eta langgir, langgir. Atuh salarea melong kana tak-tak Mang Ujang. Breh katenjo. Langgir seseureudna geus centang-centang wae. Babuk euy babuk. Cek baturna. Teu talangke deui habek. Mang Abung ngababuk langgir dina tak-tak Mang Ujang make sarung anu dipurintilkeun. Celeng, langgir macleng. Eta langgir dina sirah maneh Bung euy, tah dina babatok maneh langgir. Cek Mang Ujang. Gep kana panakol kohkol peletak. Panakol kohkol ditakolkeun, maksudna manakol langgir. Tapi ngabeletakna kana tarang herang Mang Abung. Waduh, aduh goblok sia jurig alah. Cek Mang Abung ngoceak bari nyekelan tarangna. Anu sejena harita Mang Supri ajret-ajretan lantaran aya langgir asup kana jero kolorna. Baturna harita masuna rek nulungan anu saurang morosotkeun kolor. Anu saurang deui rek ngababuk langgir dina kolor Mang Supri. Porosot. Kolor Mang Supri diporosotkeun. Kahandap pisan. Geus kolor morosot hiuk habek. Anu saurangna ngababuk-babukeun sarungna. Waduh, manuk aing bajet. Aduh, manuk aing bajet jurig ya Allah. Cek Mang Supri ngoceak sabab lain langgir anu kababuk tapi taeuna anu kajebred ku sarung anu dipurintilkeun. Tetela harita langgir teh geus ngarayap deui kana awak sakabeh pararonda. Atuh salarea sing corowok sing celerit. Dina kaayaan keur pating gorowok itu si Openg nu sabenerna teh tadi geus ngarasa yen musuh geus datang. Eta langsung si Openg mentangkeun pangandiwasana. Manehna ngawatek ajian hujan silantang warisan Ki Boeng anu dikhususkeun keur ngayonan musuh anu jumlahna loba. Tapi si Openg ukur mentangkeun saparapat tina kakuatanana. Set wus. Si Openg metakeun sapasang leungeunna kagigir 2 kali. Tuluy set ditunjukkeun ka langit. Nalika leungeunna geus nunjuk ka langit, dak dumadakan. Langit jadi angkeup disusul ku sora angin anu seah ngaguru. Teu lila bret hujan turun meuning ngagebret badag pisan. Eta hujan lain sahujan-hujana, tapi hujan gayuhan si Openg anu caina ngadadak teas keur musuh mah siga hujan batu. Sapada harita ribuan langgir sing jarungkal sing raracleng awakna parotong tuluy ala lancur. Reg si Openg ngeureunkeun gayuhan hujan tina ajian hujan silantang. Dumadakan teh ret hujan raat. Tapi barang jeung raatna hujan jorelat jeleng. Harita hiji jirim ngajorelat ti jero taneuh. Wujudna mangrupa langgir hideung
tapi awakna badag sagede kuda. Eta makhluk anu ngajorela teh daya lian Raja Langir anu katelah Ki Sulangkar. Belesa si Openg langsung ngabelesat ti luhur tangkal. Maksudna rek ngudag Ki Sulangkar. Jorelat jeleng celedag. Si Openg geus ngabadagah hareupeun Ki Sulangkar. Rek lompat ka mana sia euy? Pasti mana siluman utusan sini peot sia nya. Keur ngalacorkeun lembur uing. Wani-wani maneh euy ngacokeun lembur uing. Hartina maneh hayang dijieun ronge-ronge ku uing sia. Cek si Openg. Wah, kurang ajar. Bos timbane manusia anu ketelah si Openg Jeropeng teh jiga namanya. Cek si Sulangkar mureleng ka si Openg. Sok ngahina wae maneh mah ka uing teh euy. Indung uing salus-alus mere ngaran Openg, menang muasaan menang mitrahan 78 tahun nyaho teu. Disebut surpeng seteh. Ari ngaran maneh saha sia? Ngaran ngaing Ki Sulangkar. Salaku Raja Langir nu ngagegeh Gunung Tilu, Kacamatan Kasokandal, Kabupaten Majalengka. Oh, ilaing teh Ki Sulangkar. Singkatan tina bisul dina palangkakan jeung tarambaga beunanya. Ngurang ngajar. Nya ngahina kagaing rasakeun sia Suropeng. Ya, corelat. Ki Sulangkar ngacorelat. Dua cacapitna rek dicapitkeun kana beung si Openg. Tapi sak ngan sakijep si Openg geus pindah tempat. Celem. Cacapit Ki Sulangkar nancep pisan dina taneuh. Tapi gancang rat dibedol deui. Keur naon euy? Maneh keur nyokelan taneuh, pasti maneh keur mupuri suuknya. Kurang ngajar sia bangsat. Ya, culung. Ki Sulangkar luncat deui. Geus kitu serot sesereudna melengkung rek nubres awak si Openg. Si Openg rikat ngejat. Bari metakeun suku rek ngadupak awak Ki Sulangkar. Hiu wala. Ki Sulangkar ngagero awakna kabantingkeun ku dupakan suku si Openg. Cedak teh. Neunggar tangkal picung dorok-dok. Tangkal picung anu sakitu gedena teh ngadorok-dok beunggas. Tangkalna tuluy ngagubrak. Buak. Tapi kuniang harita Ki Sulangkar langsung ajeg deui. Langsung ngumpulkeun tanaga rek narajang deui ka si Openg. Ayeuna kocapkeun heula para ronda anu tadi rariweuh di pos ronda. Alatan loba Langgir, salarea ngarasa heran. Sabab barang tadi aya hujan tarik, Langgir-langgir teh ngadak laleungit. Ge euy. Nah kamana ayeuna Langgir teh nya euy? Buah-buah kabuah palid kitu ku hujan anu gede tadi euy. Cek Mang Abung. Nyanya, nah kamarana apa tadi teh sakitu lobana eta Langgir teh. Malahan din awak maneh ge aya 8 siki mah. Tadi Langgir teh. Tembal Mang Supri. Heuh, buah-buah nu tadi teh lain Langgir-langgirna euy. Meureun eta teh Langgir juri ditahan sini ni pele teh meureun. Ayeuna mah aya urang laporan ka Paku euy ayo. Cek Mang Abung mere usul. Nya ayo ayo. Teu loba malikir deui bring salarea ngabring. Ngajugjug ka Imah Paku sejarek laporan kana tadi kajadian. Barang nepi kaburuan Imah Paku, Mang Abung anu leumpang ti heula langsung ngalacat kana teras. Terus kakatrok kana panto bari uluk salam. Sampurasun, Pak Kubu, Pak, punten, Pak. Ya abdi pun Abung, Pak. Cek Mang Abung. Ti jero imah kadenge Pak Kubu nembalan, terus kulutrak muka panto. Sedangkeun leungeun katuhuna masih kene pageuh nyenyekel bedog.
lantaran pakuwo teh tadi tas ngusiran langgir ku cara di kadek kudu cara dikadekan anu tadi mah dikadek hiji datang salikur di imah beuki loba ku langgir tapi saprak aya hujan para langgir teh ngariles teuing ka mana losna berai pantau pakuwo muka ai geuning Mang Abung jeung para ronda kumaha ieu teh nasarua di gardu ronda aya langgir cek pakuwo nanya ti heula ka Mang Abung sumuhun pakuwo eta pisan margina abdi ka dieu teh sejeng ngalaporkeun masalah langgir tadi mah di gardu teh ngaradak seueur langgir malah geus garayang dina awak Pak tapi barang aya curur hujan gorombolan langgir teh ngaradak laleungit teuing ka mana lesna Pak tak kitu Pak oh karek oge pakuwo nyebut oh no atuh ari ujug-ujug olo waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu permios.